pisan kasadayana jamaah anu hadir di ieu patempatan anu ahli kana ngaji anu timu kana ilmu. Namun selain daripada eta ageng pangapunten salores mah disimkuring moal tiasa datang moal tiasa sumping ka ieu patempatan rek ka mana atuh Jang Aceh kaleresan ningali kana jadwal mah dina waktos ieu kedah nama disimkuring teh ka Jakarta Bapak Ibu. Namun dipikir-pikir ceuk uing rek naon ka Jakarta nu ngondang eueuh nya geus meuning keneh ka dieu. Atuh anu salajengna ageng pangapunten aya basa di baheula nepikeun ka mangsa ayeuna. Cek paribasa basa baheula ngabejakeun sapertos kieu tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Bener kan? Tak kenal makanya tak kurang kompak balikan dia. Tak kenal makanya tak kurang bedas atuh abong peda can dahar aing mah. Balikan dia tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta makanya tak balikan dia itu tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta makanya tak gendong. Nepangkeun nami sim abdi Aceh Syahrudin Kamil kunaon make diaranan Aceh eta teh mangrupikeun anak bontot pangkasepna da geuningan lamun di kadumungkus mah di lembur uing di ditu aya budak bontot pangkasepna pasti eta teh dipanggilna adalah Aceh. Sing sanajan ngaranna Ahmad sing sanajan ngaranna Muhammad pasti dipanggil nama Aceh. Naon sababna kadeudeuh jeung kanyaah sok dipanggil kanu jadi anak bontot mah Aceh. Eta teh Aceh teh singkatan naon Aceh teh anak cakep dan energik. Terus salajengna namina naon namina teh Syahrudin. Ai Syahrudin teh naon diidopahkeun dua kalimah hiji Syahrun dua dinun diidopahkeun jadi Syahrudin cek budak santri mah hartina Syahrudin teh naon yaitu bulan agama eta mah doa nang ti kolot pikeun uing padahal cek uing teh eta Syahrudin teh lain bulan agama naon Syahrudin sehari-hari dahar modal dan ulin dalam kurung senang siga hitutna seeng. Terus salajengna namina naon deui namina teh adalah Kamil hartina Kamil naon sempurna dicandak daripada kata cek mang santri teh mah isim fa'il kamala yakmulu kamlan fahuwa kamilun hartina sempurna eta mah doa nang ti kolot padahal cek uing teh eta Kamil mah lain sempurna naon Kamil kasep tur gede milik amin. Jadi lamun dijembarkeun eta nami uing Aceh anak cakep dan energik Syahrudin sehari-hari dahar modal dan ulin dalam kurung senang segitu naseeng Kamil kasep tergede milik amin. Ari Jang Aceh teh linggih di mana di simkuring linggih di kampung Kadubungkus lamun di pasar logik di Parapatan mah arah kawetan arah ka puncak Pinus tangkin di Kadubungkus ibu bapak eta di lembur Kadubungkus aya imah anu agreng mobilna aya opat eta imah tatangga sim abdi bu. Ari Jang Aceh geus ngagaduhan istri alhamdulillah kela-kela pamajikan teh boga sabarahan ya. Pamajikan nembe hiji anak geus boga 3 bu alhamdulillah. Mantap ibu sadayana lamun misalkan mungkin ibu ameng kaditu tah tong hilapnya lembur uing di Kadubungkus jeung ibu lamun tepang jeung sim abdi di mana mae ayana sok taros sim abdi panggilna manggilan anu sae ujang kaset mulih di mana tah gitu. Yuk urang buka jalan waktos aina parantos jam 2:30 ganti ieu. Yuk urang buka ikan sepat ikan gabus daun sereh daun gedang lebih cepat lebih bagus ambeh tere kana daang. Ikan sepat ikan gabus daun serehna memikat lebih cepat lebih bagus ambeh balik manyut berkat. Yuk urang buka ketika urang berbicara tentang kelahiran baginda Rasulullah rupina dugikeun ka iraha-iraha ge moal ganti lalakon moal barobah kisah margi tos ka maklum kalih kauninga di para guru-guru urang sadayana anu parantos nepikeun harewos patotos beja nu nyata tina agama yen kelahiran Kanjeng Rasulullah dina ping 12 Rabiul Awal dina laresan wengi Senen tahun gajah. Kemudian ageng pangapunten pupusna Kanjeng Rasulullah oge dina ping 12 Rabiul Awal kemudian dina dintenan Senen dina tahun anu benten.
ageng pangapunten kunaon ku urang make dirayakeun bil khusus kelahiran Kanjeng Rasulullah ieu teh bentuk kebanggaan urang sebagai umatna kagungan nabi nu hebat sapertos kitu margi diantawisna lamun urang ayeuna hirup hayang sukses baik dunia maupun akhirat yuk urang tingali ruh model anu paling hebat baik di dunia maupun di akhirat teu aya deui ruh model nu paling hebat di alam dunia adalah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Lamun urang dagang hayang sukses tilurah baginda Rasulullah, lamun urang rumah tangga hayang sukses tirulah baginda Rasulullah, lamun urang ngadidik anak hayang solih solihah tirulah baginda Rasulullah. Bahkan di antawisna satu acan Kanjeng Rasulullah ngantunkeun alam dunia ieu Kanjeng Rasulullah kantos wasiat bil khusus kabala putrana atau umumna ka urang sadayana salaku umatna yaitu Kanjeng Rasulullah ngawasiatkeun tilu hal nu kahiji ceuk Kanjeng Rasul adalah as-shalah 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 diwasiatkeun anu pertama bil khusus pikeun bala putrana atau umumna pikeun urang sadayana salaku umatna Kanjeng Rasulullah lain ngawariskeun harta lain ngawariskeun tahta lain ngawariskeun wanita tetapi anu diwariskeun ku Kanjeng Rasul bil khusus kangge murang kalihna atau umuman kangge urang sadayana salaku umatna adalah perkara agama diantawisna adalah salat. Ibu bapak osok ngalaksanakeun salat. Alhamdulillah lamun salat hayang ditampi jelas eta teh modal nu paling utama kedah dengan ilmuna. Ageng pangapunten sin abdi waktos kamari kadongkapan ku tatangga kaleresan eta tatangga teh can pernah ngalegleg madrasah, can pernah ngalegleg sekolahan, jeung can pernah ngalegleg majelis taklim. Heuda moal kalegleg atuhnya. Pas dongkat kasim adik model kieu. Assalamualaikum Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceh ageng pangapunten sin abdi teh jauh di jugjug anggang di teang. Kumaha? Kaleresan abdi teh lemburna ieu rada ngingkur jeung tebih. Sae kitu mah pamaksana adalah paredaun ka dieu teh. Kaleresan Aceh abdi teh ieu ngagaduhan pamaksadan. Sok sebatkeun pamaksana dana. Atuh abdi teh subuhan heula Aceh. Tak aya cai aqua. Kantun dibuka atuh Aceh. Mohon dibuka. Duh teu aya nu pangmukakeun uing mah. Putega ipanitia teh pangmukakeun atuh aa. Aya euy. Atos nikah teu acan a? Atos manawi aa hoyong gaduh istri deui tuh di kadu nungkus aya parawan geulis sukuna opat. Aduh alhamdulillah teu aya sesedotna a. Lebih baik air putih saja minuman kita daripada lama-lama nunggu susu tersiksa. Ya, atur nuhun. Sepritna mana jeung susuna? Aqua tos aya di meja, snackna tos aya di meja, susuna, sepritna, kopina, kamana itu. Aceh Kumaha? ageng pangapunten da abdi teh jauh di jugjug anggang di teang. Siga capek geuningan. Kaleresan abdi teh ieu teh Aceh capek keneh da kadongkap ka bumi Aceh teh teu ngangge mobil abdi mah jalan kaki. Ai kitu pagi nu beli atuh. Nginum. Aceh Aya naon deui? geuningan nepikeun kaki wari susu kopi jeung seprit can dongkap wae nya. Ya eta. Aya naon? Aya dari eta cai hera. Minum deui atunya. Nginum. Pamaksana kumaha? Teu aya sanes pamaksadan abdi teh kieu Aceh. Mungkin dina bada asar abdi teh bade ngayakeun acara ieu hadiahan. Maksad
nyaeta bade ngayakeun acara yasinan kangge kaleresan murang kalih abdi ayeuna teh parantos lulus S1 di Universitas mana? di Universitas Unpad. Naon Unpad teh? Universitas Pasar Domba. Gelarna naon? Nyaeta gelarna teh alhamdulillah ayeuna parantos SH. SH teh naon? Nyaeta seuseup hirup. Nabi anak ecesa. Nami anak eceu mah nyaeta Ujang Karto. Oh saya gitu mah. Aceh wayahna nyangkin pada asar di harturanan linggi mungkin keridkeun jamaah musola ulah henteu. Siap gitu mah. Ngan abdi mi HP mungkin sabada ngaoskeun yasin request di sim abdi doana hayang doa salamet. Siap gitu mah. Wing dongkap dikeridkeun jamaah ka eta punten ka eta tatanggi lembur saparantosna kitu bada asar parantos siap rengsek harita maca yasin sim abdi ngaoskeun doa salamet cek sim abdi bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ternyata anu boga imah nyarekan ka sim abdi, Ustaz ieu mah lain nyalametkeun Cep Udin tapi nyalametkeun Cep Karto ayeuna sasedot parantos datang. Amangson alitan ehona amangson punten cek uing teh naon salahna ieu uing da rasaan mah bener balikan di uing teh ngaoskeun doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ustaz ieu mah lain nyalametkeun Cep Udin tapi nyalametkeun Cep Karto lamun dibaca-baca dia ta Cep Udin kuing kurangan sia eusi amplopna uing sieun aya kitu mah geus cek uing teh Allahumma inna nas'aluka salamatan fi Karto wa afiatan fi Karto wa taubatan qoblal Karto. Bener pas balik eta dibekelan amplop buadag jeung kandel juger pas dibuka di imah 2 ebuan hungkul. Akibat naon? Akibat di antawisna tenagaduhan mibanda kana mangrupikeun ilmu ageng pangapunten sakumaha pidauh ulama wa yusanu qabla dukhuli sholati syai'ani al adzanu wal iqamah. Di mana-mana ayeuna lamun urang rek midambel kana salat di antawisna aya 2 hal anu kedah dipidambel. Naon? Nu kahiji adalah adzan, anu kadua adalah di antawisna iqamah. Punten ari di dieu sok aya nu adan. Nu adan di dia biasana aki-aki atau napi pemuda. Galib ngajawab nanti aki-aki ulah sok digenggereukeun lamun aki-aki adan. Naon sababna eta aki-aki teh pakuna alam dunia. Uing masok nitah ka bala pemuda ayeuna waktu lohor gerak adan. Aceh lagamna adat lagam naon? Ayeuna lagamna adalah agam Mekah. Siap aya kitu mah 86 celengkeung budak ngora. Allahu akbar. Burudul jamaah ke masjid sugan terek sholat nemperu ada hungkul berhalik deui. Aceh ayeuna parantos datang waktu asar adan deui pemuda ayeuna lagam naon mah tiasa mah lagam Istiqlal di Jakarta. Siap aya kitu mah cek pemuda Allahu akbar Allahu akbar. Aceh naon deui ayeuna parantos maghrib adan deui lagamna lagam naon Masjid Agung di Loji. Siap aya kitu mah hayya 'alas shalah. Ngeunaheun menurut uing nu adana datang waktu Isya. Aceh ayeuna geus waktu Isya adan deui tong adan eta mah waktu harita aya nu ngarebut sampai ke pemuda celengkeung adan. Kumaha adanna? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah akbar. Adan di dieu jiga nama eta mah. Di mana geus aya adan salajengna aya iqomah di uing mah kamari viral bapak ibu diasupkeun kana YouTube jeung pacebook sabab daun aya budak fuad qomat di Masjid Jami. Kumaha qomatna kieu cokot sapeker Allahu akbar asaduaan asatiluan.
punten-punten dina jero salat aya kaparduan anu kedah dibaca diantawisna adalah ngaoskeun sholawat. Aya hiji kaparduan dina salat ketika urang membaca sholawat tersebut lamun dikantunkeun salat urang adalah batal bil khusus dina tahiyat akhir. Anu disolawatan ku urang teh saha ibu bapak? Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad ngagaduhan rama. Saha rama na Kanjeng Nabi Muhammad? Raden Abdullah ngabogaan rama. Saha ramana Raden Abdullah? Said Abdul Motol. Nu janten pertarosan sim abdi ayeuna rek merek wis. Said Abdul Muthalib ngagaduhan putra sabaraha sok. Bisi engke hayang kuliah kuing di kuliah. Tah kuliahna heug sorban. Nu bisa ngajawab tah sorban. Naon deui hayang duit tah duit aya 100.000. Tah duit 100.000. Sok jamaah saha nu bisa ngajawab putrana Said Abdul Muthalib aya sabaraha? Hiji, dua, tilu geusan. Bisa ngajawab tidak. Sabaraha putrana Said Abdul Muthalib seueurna aya 16. Tah eta cenah uing rek ngajawab 16 kapiheulaan manten ku ustad. Heueuh tuh da teh nu ngajawabnya geus ku uing pilihan 1 2 3 ayo. Janten anu disolawatan ku urang teh adalah tiada lain dan tiada bukan yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak osok ngaoskeun solawat di bumina masing-masingna osok menang sabaraha wangsulan. Teka hitung abdi mah cenah kitu alhamdulillah mantap mangpang meungpeung keur silaturahmi ka ieu patempatan urang tes ngaoskeun solawat. Siap Bapak Ibu siap? Siap Bapak Ibu siap? Tapi sateu acana ieu teh urang geroh heula urang geroh araya eueuh kitu nya. Urang geroh heula jamaah. Ngajawabna teh menit sopan aing mah. Lamun sim abdi nyarios jamaah jawab kusadayana dengan jawaban oke. Siap? Jamaah sesuai irama atuh coy belikan dia jamaah anu bengek ulah maksakeun. Urang bagi teh grupna urang bagi di ditu ibu-ibu nu di emper kalihanapeun tangkal buah regu anu di tengah di dieu teteh-teteh punten berikut para sepuh adalah regu B. Anu di dieu ibu-ibu berikut di dieu murang kali anu saroleh jeung solehah adalah regu C. Siap? Anu tiasa neraskeun hanca sholawat sim abdi kuing ibu-ibu di pasien acis 2.000 duit eta oge parawan 100.000 janda herang 300.000 nini 500 perak. Kangge terlebih dahulu regu asiap sok lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi gitu siapa balikan di Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sok teraskeun salawat sim abdi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil habibil mahbub. Teruskeun tuh han geuningan nah ganti di regu B teteh siap regu B siap sok lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi qadra la ilaha illallah. Terus ke mogok deui. Nah iya regu C ya. Regu A regu B mogok sudah regu C. Mas siap regu C? Siap nage meni kendor siap.
Atuh semangat cara Jenderal Sudirman baheula cek Jenderal Sudirman maju maju tembak wow. Ieu mah maju maju tembak dar kurang semangat Kang Geragu cek siap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ieu mah sholawat napang hese-hese na sholawat siap Salatullah ala taha Salatullah ala yasin eleh kudu gece era hidup regece hidup mantap reguce atuh pelit ustad eta mah babari uing hese sarua shalawat keneh hayu make popolotot ka uing atuh eta mah kabehan siap regu A regu B regu C eta mah kabehan siap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada yang lagi deketin aku pura-pura nggak tahu siapa sih boleh usaha khatam kan gitu mah ya Allah ageng pangapunten Bapak sinareng Ibu ternyata ketika urang aina katitipan murang kali urang sok kabogaan harapan jeung cita-cita hayang murang kali urang dijantenkeun murang kali anu solih sinareng solihah maka di antawisna aya ikhtiar nu paling mulia doa nu paling terhebat di antarana ketika murang kali bade kulem sok anterkeun ku sholawat osok tara nganterkeun budak ku sholawat ibu bapak osok tara da urang masuk di baheula lagi make laguna teh eta Nina Bobo di baheula oge budak ditimang-timang ku urang bari kieu Nina Bobo oh Nina Bobo kalau tidak bobo isuk-isuk dipacot kebo untuk itu make lagu neleng nengkung di baheula neleng nengkung kumaha neng neleng nengkung geura gede geura jangkung isukan sia tikun culun modar itu budak untuk itu sok make jang jaokan kumaha jeut enjeut tanencang kuang bale Bandung si bonin bota kapegaca acaan jauh keneh dorok dok budak modar budak geus urang memakai sholawat wae ngan mi HP lamun rek make sholawat pilih jeung pilah lagam sholawat anu terhebat ulah anu ieu punten lagamna kadang-kadang budak moal bisa sare kumaha cek urang ditimang-timang budak dikitu-kitu bari maca sholawat cek urang ya Rasulullah salamun alaik cek budak la 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 ya Rabbi asani wan daraji la 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 waalaikum sare ageng pangapunten anu kadua di antawisna lamun murang kali urang ayeuna hayang getol kana salat ulah sok wani nitahna hungkul urang kudu mere contoh nu terbaik ka janten murang kali di antawisna satu acan ayeuna urang nitah ka murang kali terlebih dahulu urang parantos gaduh wudu atanapi nu paling hebat urang parantos ngalaksanakeun salat kalarasan punten di lembur uing aya hiji aki-aki tara pernah nincak masjid acan saumur hirupna can pernah ke masjid acan di aki-aki digerok kuningina cek dini nate kieu aki kadia sate aki somohon ini aya naon aki burukeun ayeuna teh parantos tarong tongkoh kal bedugorowok ajan sategra mantong ka masjid aduh rek mangkat ke masjid teh usum halodok ieu mah ya Allah Rabbi nini mangkat ke masjid teh ayeuna teh keur pararanas katambi ana teh keur aya 3 usum sate usum naon wae nya eta nu kahiji usum halodok nu kadua usum teu boga duit nu katilu usum rorombeheun ki burukeun geura mangkat ke masjid nya eta rek mangkat ke masjid teh ya Allah
asa ku wegah-wegah teuing ka bina-bina minum heula atuh minum Aki kumaha ngepikeun kaki wari ge geuningan eta sapiting susu teh can datang keneh wae nya eta panitia teh ting eling ting henteu ngajak Aki kumaha purukeun geura mangkat ka masjid siap ai kitu mah nini kuring rek berangkat ka masjid berangkat eta aki-aki ka masjid punten-punten harita salat ternyata datang pang-pangrina atus barisan pangtukanna ari barisan pangtukanna mah biasana ge sok saha sok barudah kakarake aki-aki bismillahirrahmanirrahim usolli Allahu akbar harita kakarake nu mulai salat ternyata aya budak ngelek di belah katuhu eta budak ngelek ngejeh ka aki-aki juger aki-aki juralit asupan cek aki-aki buset ya aing berjamaah eleh 1-0 coy budang deui eta aki-aki langsung Allahu akbar kemudian seak belah budak belah kencak nejeh ka aki-aki juralit asupan deui edas aing 2-0 eleh berjamaah coy aing mah da baheula ge itu tukang tepak hiji tepak dua tepak tilu tepak bujur tepak susu aing baheula pangjagona ketika eta mah aki-aki hudang deui aya budak ngejeh belah katu tajong ceset budak ngejongkeng 1-0 aing menang berjamaah aya deui budak ngejeh belah kencak ceset deui ceset budak aing dijongkeng 2-0 aing menang berjamaah ternyata waktu harita aya nu asup saha bapana barudak cek bapana barudak teu hideung aki-aki teh salat teh kalah kang ngelek gebugan digebugan eta aki-aki ngalempreh we tiang masjid kieu pas balik teh aki kumaha salat berjamaah teh geus teu hayang 2 kali nini aing mah salat berjamaah teh kumaha kitu nya eta salat berjamaah teh geuningan kudu gede tanaga ya Allah Rabbi punten-punten di antawisna aya pidau ulama lamun urang hayang ningali jelema alus salat jeung bututna maka di antawisna titik tolakna adalah pangheulana dina masalah susucina lamun susucina alus tantus abdasna ge bakal hade lamun abdasna sae tantos dina masalah ayeuna punten adusna ge bakal hade lamun jalmi geus adusna hade tantos dina masalah salatna ge bakal sungguh-sungguh ketika sudah sungguh-sungguh di dalam salatna maka tantos akhlakul karimahna ge bakal hade punten ibu bapak diuing kamari di ditu anu naroskeun ibu-ibu da diuing teh kalaresan ngagaduhan pangaosan ibu-ibu kirang langkung aya 14 urang 13 da sakurang kamari geus modar eta saparantosna punten ibu bapak da santri teh rupi-rupi darajatna hiji aya santri harian kadua aya santri mingguan katilu aya santri bulanan kaopat aya santri tahunan kalima aya santri wala-wala nuka hiji santri harian model kumaha model budak santri sok angkat ka pangaosan bari ngadaplok sorogan jeung balagan eta budak santri harian anu kadua aya santri mingguan kumaha santri mingguan model ibu-ibu sok dongkap ka pangaosan saminggon sakali ditelahna teh rotinan tak kalaresan uing waktos kamari ieu ngisi rotinan ibu-ibuna jumlah jamaahna aya 13 urang uing mangeusi rotinan tara pernah anu hese cekap we kitab Safinah cek uing kieu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi kalawan jebajat kamu pulakeun ing sakabeh sifat kasapurnaan yaitu Allah Ar-Rahmani sifati Allah kan lapari nikmat gede kalawan gede nikmat ing dalam dunia lan akhirat Ar-Rahimi tur dukure sifati Allah kan lapari nikmat cilik kalawan cilik-cilik nikmat ing dalam akhirat boloko waktu hari tasib abdi baca bismillah red kabelah katuhu ningali ternyata ibu-ibu keur ngobrolkeun sinetron cek ibu-ibu kieu aya nama si Jepri teh geus akur jeung si Novia nya si Jepri jeung si Novia aya nama geus akur ngan hanya kalna boga rintangan jeung hambatan ti bapana si Jepri yaitu si Arjuna Wardana anu ayeuna keur di penjara ngan aya nama geus akur alhamdulillah ta antara si Hakim jeung si Tami ayeuna mah ning ustad make apal uing masuk ngarere teh menang 2 jam setengah ditinggali ke belah kenca ternyata aya ibu-ibu opatan kenyusuan budakna teu kagok-kagok eta susuna dikaluarkeun moh
moh uing waktu harita kehilangan konsentrasi ieu teh ningali kitab atanapi ningali susu sementawis dugikeun ka ayeuna ieu susu can datang acan kana meja pas ningali kapayun ternyata punten aya nini opatan kenundutan geus we uing nyeun kuis nu kadua cek uing kieu ibu-ibu anu hadir di pangaosan sip abdi bade mere kuis kantenan Kanjeng Rasulullah mibanda istri anu pertama adalah Siti Khadijah. Ieu Siti Khadijah teh statusna ketika ditikah oleh baginda Rasulullah adalah janda, berarti ngagaduhan caroge satu acan ka Kanjeng Rasulullah. Nu janten pertarosanana sok saha salakina Siti Khadijah anu pertama. Dibejakeun ku uing di lembur uing ternyata ibu-ibu teu aya bisa ngajawab. Sugan di dieu aya bisa. Ibu-ibu nu hadir di patan-patan sok saha salakina Siti Khadijah anu pertama satu acan nikah ka Rasulullah. Sok sabu. Ternyata kuing dibejakeun di lembur uing aya nini anu ngacung bari maksakeun harita nunutan sanggeus usapan dahdir ceuk eta nini yang ustad manawi telepas salakina Siti Khadijah anu pertama satu acan nikah ka Rasulullah jenenganna teh nyaeta Mang Suhatma cenah kitu Mang Suhatma padahal cek sapali kaol adalah abi halah kemudian sarengsena eta pangaosan ibu-ibu tumaros kasih abdi model ieu aceh abdi pertarosan saya kayak gitu pak naros ke daun di antawisna abdi teh pertarosan teh kieu aceh pak kaleresan dina mangsa maleman Jumaah salaki abdi teh sok tarakal terekel kasim abdi teras dina mangsa engkin abdi teh waktu subuh sok ngalaksanakeun adus saya nyaeta niat abdus abdi makawas kieu dia kadusta nyaeta kieu aceh sok pak Bismillahirrahmanirrahim nawaitu rokal hadasil akbari rokaataini makmumal lillahi ta'ala ari jampe adus kitu patut ari naik unggal peuting teh salajengna aya santri bulanan nu kumaha santri bulanan model para kiai para ajengan sok dongkap ka pangaosan kirang langkung sabulan sakali ditelahna teh adalah syahriyahan aya oge santri tahunan nu kumaha santri tahunan model ibu-ibu ayeuna sok aprok ka pangajian dina mangsa sataun sakali aprok jeung bulan mulud sok muludan aprok jeung bulan Rajab sok rajaban disebutna teh santri jablud we eta mah aya oge santri nu terakhir adalah santri wala-wala nu kumaha santri wala-wala wala harian wala mingguan wala bulanan wala tahunan wala wah beuleuh we da tarang ngaji eta mah punten-punten ayeuna dina mana lamun misalkan jalmi parantos sae dina masalah susucina tangtos bakal sae dina masalah adusna ketika jalmi parantos sae dina masalah adusna tangtos dina masalah abdasna ge bakal sae ketika sae dina masalah abdasna tangtos salatna ge bakal sungguh-sungguh hasil jeung ladang bukti salat anu ngenya-ngenya bisa mencegah perbuatan keji sinareun munkar hiji tah teruskeun ieu teh kok jam sabaraha itu geuning geus beurang siap nepi ka jam 1 pek we di dieu inget balik anu kaduana di antawisna wasiat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an-nisa ittaqun nisa wanita jaga kaum wanita kunaon Kanjeng Rasul make ngawasiatkeun awewe sabab punten-punten di antawisna ketika baginda Rasulullah ngalaksanakeun Isra sinareung Mi'raj ditegrakeun ditingalikeun ku malak Jibril ketika Kanjeng Rasulullah ningali contoh di neraka ternyata aya hiji awewe keur digantung di neraka jahanam letahna ngelel kahanap dugikeun ka neraka aspal neraka kerakna neraka waktu sarita tumaros Kanjeng Rasul man hadihi ya Jibril ieu teh saha Jibril maka weleran daripada Jibril ieu teh umat anjeun Muhammad ketika hirup di alam dunia na punten ieu awewe sok cerewet nganyeri kanu jadi salaki tah dengikeun ibu-ibu sok cerewet tara ka salaki ibu-ibu punten lamun di pasien acis ku salaki ageungna 20 juta setengah bukan resiko mahi moal bo lamun ibu di pasien acis ku salaki ageungna 100.000 kang resiko satauneun mahi moal bo mahi balik aing ayo
lamun ibu di pasien acis ku salaki agengna 100.000 kangge resiko satahunan mahi moal bau mahi belikeun punten tong dibelikeun kana samara jeung bumbu belikeun kana kalender beres urusan anak. Lamun cek salaki teh mama ieu akan hayang dahar tuh kang kos sia cocol kalender kang cocol beres urusan mantap eueuh deui sigana salaki pangbager-bageurna saalam dunya jigana mah uing mah bager ka pamajikan alhamdulillah salila rumah tangga uing jeung pamajikan uing mah tara pernah pasea tara ai keur sare mah ai keur bentar mah nya kadang-kadang we kitu tah ngan punten-punten uing mah bager ka pamajikan alhamdulillah ayeuna susu jeung kopi parantos datang aduh ya Allah hatur nuhun eteh mudah-mudahan eteh sing janten ustazah aduh anu teu ngangeuran susu mah teu didoakeun ah. Ieu teh ngaji teh kulo bacai nanya aqua 2 susu 2 ieu teh ngaji atana ti dagang cai aya. Uing mah bager ibu kanu jadi pamajikan jeung uing mah pangbager-bageurna salaki saalam dunya idolana saalam dunya uing jiga nama Bu salaki mah naon sabab uing mah bager ka pamajikan cek pamajikan aya naon hayang bakso anu deui hayang es krim anu deui hayang cilok anu deui hayang basreng heug bae neng anjeun hayang es krim heug anjeun hayang bakso heug anjeun hayang cilok heug anjeun hayang basreng heug asal ulah leuwih ti 2000 sakitu we leuwih ti sakitu mah nya geus jebol atuh kantong uing mantap urang nyeun contoh ieu mah urang nyeun contoh da aya pidau Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun urang senantiasa ayeuna bersyukur karena sakumaha pamere tinu jadi salaki maka tangtos bakal ditambihan milik jeung rezeki oge barokahna. Tetapi samulihna lamun urang dikupur ingkar kana nikmat Allah tangtos urang bakal menang siksana. Ageng pangapunten ieu malah qadar contoh ala qadar tamsil. Kapungkur aya hiji jalmi ieu jalmi teh nyaeta ngagaduhan murang kali karasan murang kalih nate lamun ameng teh tara pernah make acuk-acuk acan maklum zaman baheula mah encan aya acis anu model sapertos ayeuna kertas kapungkur mah masih kene euyeup acis teh kencring tah ieu teh si anakna teh ngarenjing kanu jadi indungna ceuk anakna mama aya naon mama abdi teh hayang jajan naon kaset nya ieu teh hayang jajan es bonbon mama teu gaduh mama mah acis na nu gede mah tah gaduhna ge acis 100 perak kencring dieukeun mama punten baheula mah aya acis 100 perak kencring anu warnana teh ngaharip-harip kawas emas kemudian eta acis teh ditampi ku murang kalih kalayan atoh ka bina-bina eta kemudian murang kalih teh berangkat ka warung rek meuli es bonbon di tengah perjalanan eta murang kalih teh acis tersebut lain di kantongan ku manehanana kalah dihem-hem diasupkeun kana bahamna kana mulutna kemudian rek dugi ka warung ternyata eta budak teh balangah kemudian eta budak labuh juralit aseupan ternyata eta duit anu 100 perak teh kalegleg ku budak teh balik deui budak teh ka imah rawah riwih kanu jadi kolotna kunaon maneh teh ieu mama duit 100 rupiah kateleg mama kana beuteng abdi kumaha atuh ieu teh mama ayeuna mah wayahna isingkeun da mama mah teu gaduh acis deui ukur gaduh sakitu-kituna wayahna kumaneh eta mah heug wae eta mah eekeun kumaneh eekeun waktos